bisa memperhitungkan lantaran jana gagah jasa temenang cara golok ke saya di bibir abdi cara jana mah kuari jajawaran hai siap pokoknya mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha tuh ayo perhitungkan kumaha misin ayo kumaha waduh ya mah kadoliman ya geus kieu kudu kumaha tuh ya kahadeannya nah kadiekeun sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam tuh aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua oh malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting-peting ka eta teh malaikat hafadoh ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat tak eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika orang junub malaikat hafazoh atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goit ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing membung ka tempat bau-bau kos gitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngising nak karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos gitu embung aing mah kos gitu mah urusan sia atau kos gitu bah wah beres ta eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya digigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang lamun aya jelema make carana pokek sakieu eta malaikat ngajauhan embungeun bung jaga aing meneuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyanakeun nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang nyana wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawak-awakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah egeug dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge kuari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas letik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji meubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah itu babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tak ieu keur carita babawaan di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul ni sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggul kan puguh aya ge sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya kana ditunda sia yang dipangmaokeun teu bisa tak eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditemblekeun ka urang dosa urang ditemblekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung kana dosa nu sejen teu bisa ku sorangan da eta mah masyaallah malah mah
kehadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim. Urang puasa, urang salat, urang zakat, urang haji, tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur. Nah, yang ke di akhirat di sidang, begitu di sidang teh salat urang bagus, zakat urang bagus, segala rupa urang bagus, jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling, misalna urang najong, misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak dari pun batur datang ke batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah ieu tah zolim ngaranna urang mah puasa urang na salat urang na zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jo aya jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beunang carana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah tanah abdi ayo hitung ini kumaha perhitungkeun kumaha miskin aya kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kuat teh ya kahadeannya nah kadiekeun salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim taneuh teh saektar makan iban kali 5 juta pan semeterna beuh pohar jasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta beulana tuh kan dicokotan gawe tinggal kakana bae atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka di masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teu beuleuh keur kanyana kabagusan gajaran kakan cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang kene ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranna dibikeun ka nu zalim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana geus tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu we ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae ngeuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tatangga carita jeung dulu mantap ngeunaheun urang mah lamun kos itu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres nu urang tetep nu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sepira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus we tuh nenangkeun pikiran bae geus geus sama uang ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh sia emang nonton main bola jam 3 beureun pamalinganna milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya posan hendak lompat ka mana aya catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ieu catatanana
malam anu tanggal sekian tahiyat laporan anak eta kan nyelesaikan hiji ge angel lantaran nu di paling paling motorna nu di paling mobilna anu di paling taneuhna anu dianiaya pada hiji bae ge angel da seurang narangtung mata pengen sadeupa sakit Masya Allah neuteu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejut mah ngegerahan maksudna ka neraka lah pokona nu penting ieu gegerahan ya buku ka neraka leuwih panas eta ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci tehnya ngomong tah ieu curug saya yang motrek-motrek aduh geus deui gua cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorong nah atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong mal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah. Nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ke pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer biaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Sinto pangeran teh panon pa ieu bima kanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu engke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ka Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleuh nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalep paje kana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot-kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur ke pas ini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja itu kuari mah sombong ya wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ke segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah dibawa ka sorga ku Allah aduh aing hante hanjaka teu kosia bae ki kuari si hanjaka baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isu bae jumana setengah 12 tapi setengah 12 ge lumayan kene sih endog-endog bae menang
wa huwallazi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa tadi ma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebal deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah tenang Allah geus aya catatanana ti Gusti Allah mentak bahasa nage kakangjing Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua allazi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacrukeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta negara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah dek gabereskeun eta negara statistikna misalna penataanana dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin aww teh haram malah didobat pan ku kiai keneh adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos itu pan kos kitu teh kajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe enahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wape kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui empot-empotana aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan iya sih ta asal ku Allah deuk dijadikeun pemimpin kacak Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun dia teu bisa bae dihayu-hayukeun dia titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh ieu teh geus sabaraha persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang mun nyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwu urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese bae berarti Allah deuk ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae deuk diambrukeun deuk dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat deuk milih ka mana deuk dibenerkeun negara deuk henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade deuk ka mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard
Allah nu ngajadikeun khalifah. Apakah Prabowo nu bakal jadi, apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi, apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi? Teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama saha nu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teu ya urang urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba, urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba. Hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sina kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang. Nyana teu memiliki negara Indonesia, aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres. Jembluk bahasa Cina teh jembluk. Penting beuteung aing jembluk nya mah. Sok sina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nyana henteu nyana mah. Henteu nyana mah urang deuk nuturkeun kos kitu silakan. Ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung sinang ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna nu geus ka dieu hese di ka dieu keuna lantaran boga kepentingan masing-masing. Geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan. Tok wari bae gitu. Ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pada eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluhuna didukung kitu henteu. NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajen kumaha ge. Aya kepentingan kajen kumaha ge. Jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu kepentingan kahijab. Tai kepentingan ieu lah anu ku urang deuk dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun deuk ibadah teu carita mun deuk ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka. Eta teh nu hese ge. Nu mendak ditanya Tuan Syabdul Qadir, Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun. Abdi pugu geus istirahat awak mah gampang. Tondo istirahat mata sare. Coli geus terlalu loba ngadengekeun. Kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare, bisa ka gunung, bisa ka leuweung. Awak lantaran terus-terusan bae urang bekerja capek istirahatkeun ku urang. Mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ka Singapura misal istirahat gampang tah kos kitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir. Istirahat kos kitu mah tama istirahat nihil. Nu hese kumaha Tuan? Nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran. Pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia. Nu tatadina dunia bergejolak dina pikiran urang, tina sapeda hayang motor, tina motor hayang mobil ge hayang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu. Indah ge. Urang tatadina yang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa ya personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu tah sagala rupa istirahatkeun urusan duniawi istirahatkeun ka Allah keun hiji kumaha carana Tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun da imah nyana ninggalkeun urang ti heula wa imah urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maninga dia urang ngudag-ngudag adu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilam tidak wa akhirun bilam tiasok lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tak istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reupes istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat teman kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syabdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika aya naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore
tadi aya ke harapannya eta tolol tuh goblok istirahatnya setengah-setengah tau istirahat kan Masya Allah kurang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu ih mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awak teh okos kitu naon ngaranna okos belantara teh urang lempang ninggalkeun belantara sesrut geus ketinggalan ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyunieun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang tanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu urang lempang babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari mah egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ke Jakarta ke Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal dek ka restoran mana tinggal am dek ka hotel mana tinggal reup dek hiburan nu mana tinggal daek sebab nyanalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain teh eta jadi overdosis eta overload aduh kabeh kadeulean ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naek nyana jeung menteri dua ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol tabrak henteu pokona mah geus kitu bae tah mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus seguru kitu teu ya patwal bae mah kana kadal bae tolol tah pajer bae eta da satu kebanggaan turun teh beung jeung presiden eta dunia tah mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katuteusna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukumak tapi orang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti beton ngalengka batu tadi dekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngalengka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian lalu sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui Jakarta hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah apaan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah ada jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu
dek jalan luhur cara manuk, dek jalan handap sapatala cara Syekh Mansur, atau dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajak darat batu perem bere deukeutkeun mobil teh mereka datang perlu mobil geus henteu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun urang deket jeung Allah teh eta lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim sama gilir ge geus kudu make mobil gilir kanu kolot kanu ngora aduh mantep jasa guys cek nu kolot isi juri da lain bagian di aing aya di aing ya kana teh cek nu ngora kitu keneh ieu mah juri beureung gajeun kukumaha ge janjana kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jamrongan ieu mah cenah mah ayo geus deket jeung Allah mah ngeunaheun jas masyaallah karim namun Tuhan Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya bisa kos kitu teh Gusti bahasa gala-galana ya Allah tinggal urang dekeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tama kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat mabur siakan itu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pemerintah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun pinu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema nu sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat dina geus kitu talamun urang geus bisa ka istirahat nurutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuh nanaon nah balikan deui Allah teh allazi ja'alakum khalaifal ard anu ngajadikeun ka aranjeun kabeh di muka bumi sebagai khalifah penggede pemimpin raja-raja khalifu badukum ba'don fiha ngagantian nu geus digantian aya ngagantian man badau berarti mimpinnya sebagian kana sebagian deui wa rafa ba'dakum fawqa ba'din darajat jeung Gusti Allah teh anu ngangkat ke sebagian aranjeun fawqa ba'din di luhureun sebagian deui darajatin kana harta diangkat ku Gusti Allah teh darajat dan nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun nu ieu diangkat nu ieu diturunkeun deui nu mantap ku Gusti Allah teh dibere darajat aya jelema nu dibere kasep aya jelema nu dibere jore aya jelema dibere sugih aya jelema dibere fakir aya jelema dibere mulya aya jelema dibere rendah aya jelema dibere pinter jelema dibere bodoh aya jelema dibere kuat nu hiji deui dibere lemah ieu kabeh lain berarti nandakeun lemahna Allah justru Allah merekos kitu teh horenganan liyabluwakum fima atakum maksudna Allah mere darajat sebahagian kana sebahagian deui teh ieu teh liyabluwakum maksudna dicoba fima atakum nu dibikeun ku Gusti Allah ka anjeunna dideuleu maksiat apa tuh Zaid tadi nama susah agar susah manehanana terus dagang make boronjong masih kene aktif ngaji aktif sholat bahkan jeung roatib-roatibna penting bada maghribna masih kene tadarus lantaran teu sibuk ku urusan dunia pada isana ge aya pengajian di mushola jana masih kene milu terus balik ka imah nyana istirahat penting sempet kene tahajud bahkan bari wiridan sholawat jeung sajabana eta teh hirup sederhana bagus cik Gusti Allah nyana ngan sakadar ka pasar balik deui ka pasar balik deui ku ari nyana teh dibere ku Gusti Allah cik ku aing ciadek dibere
coba berubah apa hente warisanana warisan ti kolot teh kajualnya na boga kuari duit 500 juta nyin ruko rumah dan kontrakan salah terus ya geus kitu bae pokona mah toko aya rumah aya dan lain sebagainya ngaroko nu tadina kalau kuari gudang garam sarua jeung PNS gudang garam ge ganti Samsu kurang mantep lisong atuh kuari mah bajuna geus sing ciripit lain deui kamari malah di bawah sederhana beuh kuari mah geus mantep jasa bih kuari mah mobil lagi Fortuner 500 juta atuh pohara jasa geus kajieun ruko jeung boga mobilnya ngadean imah kotrek aya beh pohara jasa kekembangan di sisi iman aya segala rupa yang geus 500 juta ditanya geus dilok nembalan kuari nanya paling gaen dibere hatena geus jore geus julid hatena geus julid ustad pajae ka mana bae pantai ulah ngomong atuh ngaji mah ngaji bae gua kawan disampaikan ngizin kon mesti lo ngaji masalah nanya lo ngaji malaikat anu sok nulisan tahajud geus istirahah kuari geus malaikat aing teu nulis tahajudnya anda ieu ka pasar geus ganti pan kuari mah geus henteu waduh Jumat adzan karak datang bahkan kadang-kadang di jalan kene kagok teu Jumat waduh geus kuari mulai salat teu bergaul jeung nu leutik teu kuari mah masyaallah kan nelayan dahar ka jati kan nelayan ditanya kok siapa kajati bae sih ngeunaheun aing pelayana pingpingna parutih anu di imah leteng hideung aduh geus boa mulai geus kadang-kadang pan dipencetan gitu kan ngeunaheun urang mah dahar dipencetan gitu di imah pokona hayang cai bae nyokot bae sih kok boga leungeun kadadengekeun asana kaceuli kuari wae geus jadi raja koang-koang berubah berarti tadi susah taat barang sugih asin maksiat berubah liyabluwakum Masya Allah dicoba ku Gusti Allah kamari mah menggebu jasa ketika manehanana hayang dipilih jadi caleg andai kata kaula jadi caleg jalan ieu kukula diperjuangkeun ieulah sarana agama ieulah sarana pendidikan bakal diperjuangkeun ku ari jadi caleg kapan ge henteu teh caleg teh ku galedeg kitu teh caleg dicoba liyabluwakum geus dicoba ieu kamari mah kerja di santri kene Masya Allah nyata masyarakat luar biasa indah jasa kadeuleuna mah jasa dahar ge pohara jasa lah ditetep doang di luhurna lauk tembang mantep kadeuleuna sakitu jeung tembang doang ge jeung jengkol bae jeung aya bae cabe dirinya dirames di dieu sambal lage henteu digocoden teu geus langsung bae nya mah ieu ta multidimensi sungut teh nya bari nyambel di dieu bae geus tapi barang tas daharna waduh kesangan ngeunaheun nuduha kaburu ngaji kaburu salat kaburu jeung masyarakat jeung babaturan ngan keur susah barang jadi kiai tewauh jeung leutik Masya Allah mun ngariung tadi berkatan marah aduh ieu jadi kiai mun dahar kudu loba bae deungeunna dan lain sebagainya wacak Allah ditambahan predikat kiai kok jadi kos kieu jadi takabur endahan iring-iringan jeung camat jeung bupati teu puguh nu diperjuangkeunana iring-iringan nu kos karait liyabluwakum dicoba berbagai macam nu susah disugihkeun anu pinter anu bodoh dipinterkeun nu lain kiai dikiaikeun coba ta ieulah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum istiqomah henteu manehanana ketika istiqomah ngaji bae
kersusah ngaji kesenang ngaji baik kemudian nyana teh keur fakir ngaji soge ngaji baik jeung jelema kitu-kitu baik istiqomah berarti ieu mantep ieu dicobana ku Gusti Allah toat-toat baik dah keur teu boga mah pikiran zakat aing barang engget-engget ya ibadah gitu ngaran aya ta dunia ya zakat barang sugih jasa poho zakat iya belu aku Masya Allah mentak fluktuatif ku Gusti Allah teh naik turun kadang orang dibere susah kadang orang dibere susah kadang sugih keur diperhatikeun ku Allah dicoba susah sia kos kitu ibadah sugih sia kos kitu ibadah kos kumaha coba yuk nah kuari sehat keur sehat siap pohara jasa keur gering coba kumaha keur sehat kumaha keur gering kumaha keur gering ai keur sehat tilok Allah-Allahan ai keur gering Allah-Allahan barangnya na berbaring di rumah sakit Allah eta sanu ngobrol bae awaskeun aing kaganggu zikir aing Allah ulah ngobrol bae dinya kitu bejakeun aing keur zikir Allah cak anakna ba abah ieu keur sehat bae jatilok Allah ulah loba ngomong atuh sia loba mah sia nyinggung ka aing goblok cak anak nangeunaan ngadenge apa ku ari mah keur muriang mah Allah-Allahan bae bah mendingan muriang banyak sia naon atuh kamma ge bager kamma abah keur sehat mah mah beak dicak-cak didangkak po dicarekan bae kula nu sedih nama barang muriang mah masih ka mana ulah kena ka mana gitu ampura tangeunahna sada kula abah mah mending ulah cager-cagernya dicoba ku Gusti Allah barang dek sehat teh rada sehat deh ku ari masih ka mana tuh caku lagi mending ulah cager abah mah dicoba eta ya Allah liya belu aku Masya Allah nah, supaya stabil keur susah keur senang keur sehat keur gering keur sugih keur fakir keur jadi rakyat keur jadi pejabat tetap ka Allah Masya Allah mantap biasa wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat maksudnya liyabluwakum fi ma takum awas inna rabbaka sari'ul iqab sayanya pangeran anjeun kancang capat nyiksana bagi jelema nu berubah anu tadina ibadah jadi henteu atawa tadina teu ibadah leuwih radikal awas inna rabbaka sari'ul iqab gancang nyiksana cepat nyiksana kacepetanana lantaran diudang paeh siksa wa innahu laghafurur rahim sanyana Gusti Allah teh maha pisan ngahampura yakin aya laman di dinya gopurna segat mubalaghah yakin biasa Allah teh maha hampura jeung maha welas asih lantaran manehanna nama dipakai ibadah bae ka Gusti Allah susah teu boga naon ibadah barang boga naon hartana dipakai ibadah bae senang pakai ibadah kernya lemah ibadah baik kuat ibadah kerja di rakyat jadi ibadah kerja di pejabat jadi ibadah baik nah ibadah disadiakan wa innahu laghafurur rahim jadi engke kadituna hasil cobaanana ku Gusti Allah anu taat bakal dibere ghafurur rahim surga anu maksiat bakal dibere sari'ul iqab hasil cobaan Allah bakal seperti itu tinggal urang ku ari nu dicobana baheula keur susah ku ari keur senang beda henteu aing ieu ketika aing baheula jadi rakyat ku ari jadi pejabat beda henteu ieu aing ieu ketika baheula jadi santri ku ari jadi kiai beda henteu aing ieu maksudna kemantepan ka Gusti Allah na introspeksi dirilah lantaran naon bae anu dibere ku Gusti Allah ka urang sebagai cobaan ye lamun tamat cobaanana urang teh kitu nurut ka Gusti Allah taat bakal dibere ghafurur rahim lamun maksiat mah bakal diberena sari'ul iqab mudah-mudahan urang kabehan dibere sadar bentak mata hati urang diistirahatkeun pikiran-pikiran urang tina duniawi dimantepkeun keyakinan urang ka Gusti Allah sehingga urang ibadah mantep istiqomah ka Gusti Allah sehingga urang menang ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Sallallahu